warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi sadaya ti kelompok 3 kelas 12 TKJ 2 bade mintonkeun rama anu judulna pergaulan bebas. Tepangkeun wasta abdi Suraisa Ramadayanti. Tepangkeun wasta abdi Robiatina Maharani. Tepangkeun wasta abdi Cici Nopiani. Tepangkeun wasta abdi Sinta Supriyatin. Tepangkeun nami abdi Mita Tazkia. Kita ulang dulu ya 5 orang. Ayo. Emang kan aya acara naon? Biasa party we. Mantap. Wah, nyata tos teteh bade amal sareng rencangan. Kalau pesan mama teh dari keluar janji sareng rerencangan. Teteh amangna di bumi we nya. Siap mah. Nya ieu atuh paksana. Thank Adanya you. tungguan bumi tong ka mana-mana. Siap. Halo Bes, kumaha? Oh siap-siap, ayeuna OTW ka dinya. Untung si mamah minang tugas keluar kota, jadi bisa meser sebotol deui. Welcome bro. Meni rame ki acara teh. Heeh, meni rame. Tapi rame mun orang muka botol. Apa wae? Sip, ayo ka asup. Ah, muka botol, bohong merenya. Ya, Cak, mana kan karek mimiti ka dieu. Cobaan ieu meh rame. Eta alkoholnya, urang mah tara nginum nu kitu tuh. Bawas pisan sih maneh eta mangan split inum we. Ya. Caca, kuat balik sarangan teh. Aduh, sira urang lieur euy. Nah, gara-gara mana eta? Ah, nyanggeus atuh, urang pesenal Gojek ke si Caca. Punten, Ajik atas nama Caca. Pak, nitip baturan abi ya. Jami tuh. Kunaonnya, Pak? Gusti Nu Agung, punten pangkalebetkeun, Pak. Mangga Bude. Kamari Caca euy sareng sahanya, Caca teu inget. Oh, bisa teringat gitunya, main ingetna maneh pingsan, terus bau alkohol. Mah, da ngomongna mah sprite. Gusti, maneh teh nyaho alkohol nu kumaha rupana? Meuli polos pisan sih, daek we ditipu ku babaturan. Nyaho teh si mah teh hawa tos pas maneh pingsan kamari. Nah, babaturan jeung nu kitu. Nya mah hampura moal kitu-kitu deui. Omatnya alkohol teh nyen mabok. Jeung dilarang ku Gusti Allah, bakal menang dosa. Tong nepi ka kitu deui, da geus ieu mah salat tobatnya.